Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamiarsa para siswa kali sepuhna nunuju nyakseni ieu pidangan TV edukasi. Mugia rahmat sinareng salamet nyarengan Bapak Ibu saderek nggoning mancen damel sadidinten. Puji rawuh syukur urang dibikeun ka Allah Subhanahu wa taala kehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda. Dina dinten ieu jejer acara nu baris dipidangkeunana nyaeta ngeunaan bahan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 7 semester 2 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Tinangtos saderek tumaros bahan pengajaran anu bae nu baris dipidangkeunana kumaha sangkan urang tiasa maham kana eusi pidangan luyu sareng maksad tujuan nu ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Bikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami Bandungan kalawan gemet pidangan salajengna wilujeng nyakseni. Sok sanaos zaman kiwari urang dirungrum bang baluh sasaran COVID-19 tong salempang tetep sumanget. Para siswa nu ku bapa dipikir kaiman tur dipikareus dina danget ayeuna bapa kapepancenan ngaguar materi pengajaran bahasa Sunda nu jejerna ciri-ciri pupujian. Dina lawungan satu acana hidup parantos ngikenan wangenan pupujian. Ayeuna bapa bade neraskeun ngaguar ngeunaan ciri-ciri pupujian supaya hidup langkung maham kana ciri-ciri pupujian. Mangga titenan heula contoh teks pupujian ieu. Ciri-ciri pupujian. Umumna pupujian diwangun ku opat pada lisan, opat jajar atawa opat baris dina sapadana atawa dina sabaitna. Dina sapada lisan diwangun ku 8 engang, disebut oge suku kata. Tapi aya oge anu diwangun ku 2 atawa genep pada lisan. Purwakanti tungtungna atawa purwakanti laras wekas. Fungsi pupujian. Hiji, fungsi ekspresi. Nyaeta fungsi pikeun ngebrehkeun kerteg atawa rasa ngarangna. 2, fungsi sosial. Nyaeta fungsi pikeun alat pangajaran atawa pangalaman keur balarea. Sangkan maham kana ieu materi pek titenan ieu pancen. Hiji, sebutkeun 3 rupa ciri-ciri pupujian. 2, naon bae fungsi pupujian teh. Sakitu padaran nu tiasa didugikeun dina lawungan ayeuna tepang deui minggon payun dina pedaran salajengna. Hapunten tina sanis kanten kalepatan bobo sapanon carang sapakan neda luhur hapuntenna. Cag amit mungkur pamungkas sanggem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.